Sampurasun wargi baraya sadaya, mugi karuhun marangan Gusti nang tayungan. Rahayu rahayu kersani Gusti rahayu. Tunggu diraru datang di rupa olah manusia. Teka rasa dosa ngaguna sika alam. Nuhejo ngemplong baheula mah rapang tuh di ditu tatangkalan hejo. Ayeuna katingali geus ganti guna. Pola manusia ngaguna sika alam. Budak-budak kahayang sangkan kacumponan. Tunggu dirarut datang di rumah. Amanat para karuhun ngawariskeun sagala rupina aya katang tuana. Tong sangeunana ulah mawa karap sorangan. Mudag-mudag kahayang sangka nafsu kasorang sagala kacumponan. Ngaguna sika eusi alam. Pola manusia bencana datang diwari kurang kata langsara. Kulon wetan kaler kidul bencana di mana-mana. Pangkatingali kiwari akibatna ngaguna sika isi alam. Pangkatingali atra jelas sakumaha ulah ngalalaworakeun amanat para karuhun. Jaga tunggul ulah dilarut, catang ulah dirumpa. Dunia tempat
lihat pangabetah manusia, ulah sagala digugu, ngudag-gudag hawa nafsu, nepi ka ngaguna sika si alam dunia. Pan kieu buktina, bencana datang di mana-mana. Urang teu bisa ngalawan salain ngahindar murkana alam. Astagfirullahaladzim.